moal kuring pan di kopiah henteu udang boro-boro gamis henteu kieu kan otak tadi gak di ditu tuh aya geuning warung belah ditu cing teh ibu di dia pangaosan meh cenah ustaz lagi bakal telat bari ka urang teh da jigan lamun aya saya tadi dia kabur panggeulana era jeung cek hate jelema nu teu buka HP teh kitu tah aduh nah atuh maka jeung hirup biasa-biasa Pak Kades bakal berhasil lamun hirup biasa-biasa teu ungah adat pedah geus jadi pejabat lempang rada dangah teu kudu da lain bisulna punuk atuh justru kudu sadar jadi pejabat teh lantaran dicoblos rakyat matak sanggeus jadi pejabat deket jeung rakyat wawuh ka susah rakyat apal pangabutuh rakyat tak eta pejabat sajati mah nah sanajan geus jadi pejabat tapi hirupna biasa-biasa wawuh jeung rakyat sabab jadina pejabat lantaran dicoblos ku rakyat sok bisi teu percaya aya pejabat songong bohong ngawadul bebeakan rakyat geus teu sudi nyoblos nu kitu rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti rakyat teu butuh waos nyorocos nu penting mah seueur buktos sarua ustad oge sok tadi Bapak maca sholawat babarengannya ya tadi gini sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah kakuping kukuring tadi di mana eta sholawatna karek dina bibir ayat dina akhlak cicing kudu rada jero saeutik atuh da sholawat nu bieu mah barisa kabeh ge sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah bisa kabeh oge bubar ti dieu datang ka imah salaki keur sare listrik nit-nitan budak mijah sangu eueuh beas-beak kompor teu hurung beuteung lapar aya keneh sholatullah salamullah aya keneh nu aya ge sholatullah diteuleun di dieu datang ka ditu amarah deui datang cing atuh peperieun aing pangaosan gablek salaki teh kudu ka usah-usah acan manya shalawat jadi ngajadikeun salaki well paingan batur teu kabita ku sholawat urang lantaran urang karek apal kana sholawat can mampu amalan tina eta sholawat bener nah, termasuk ieu pengajian ngulem ustad siapkeun sound system rakyat hadirkeun Pak Kades datangkeun geus naon makna tina pengajian sabab pengajian boga makna pengajian artina sing alus pangajenna matak tina ladang pangaosan tina ladang pengajian kudu bisa urang ngajen batur kakara batur ngajen ka urang kudu bisa urang ngahargaan batur kakara batur ngahargaan urang kudu bisa urang ngahormat batur kakara batur bakal ngahormat urang maka Islam teu meunang musafir hayang dihargaan ku batur tapi tungtut awak iraha urang deuk ngahargaan ka batur da ibu ge dipikanya ku salaki teh lamun ibuna ngarti dibere duit ku salaki sengsarkeun tak ieu keur beas ieu keur deungeuna ieu keur sabun bikeun deui ka salaki dituang ceuk salaki meureun moal mahi dibere 50 baka ka hayam ge geus 50.000 mah hampura bapak terek dengan langkungan we ya resiko ieu 100.000 kunaon salakinya nepi ka mere leuwih lantaran apal amanat ibu ada ieu mah keur nyeuseum mangih duit tina sarung dicokot ku ibu sempilkeun ditanya ku salaki rarasaan madina sarung eta teh aya duit 100.000 uki aing aya kedu capek jadi we dicuriga mata kelakon kahirupan satia panusa di dinya kunaon atuh gerhana pan kuring nana gerhana kunaon atuh gerhana bet beda jeung batur bae teu kudu sarua da hakikatna mah sarua jeung di Indonesia mah da moal anu sarupa. Jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab, jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India, jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Islam nu urang tembongkeun budaya ge budaya urang.